Hai guys, keseharian Cece di warung masak. Geus beberes eta teh isuk-isuk. Geus jalan-jalan apa poe minggunya ayeuna teh. Ayeuna bagian masak. Masakna masak naon? Masak sayur lodeh. Masak sayur lodeh buat suami yang tercinta. Selain kegiatan di warung, cara ke mana sih? Nancep we di warung. Kegiatan sehari-hari mah gitu. Nah, sekarang sekalian kita bari masak sayur lodeh. Aya nu request cenah. Pengen lihat perutnya. Dibuka kumaha tuh da ieu mah konten aja lain buka-bukaan. Ieu mah tentang keseharian Cece di warung naon wae. Masak, ngobrol bareng, aya nu meuli ladangan, eueuh ngalamun. Paling TikTok biasa gitu. Babaturan nanya, "Cek, emang TikTokan jadi duit?" Ari aing mah pasti jadi duit dak kusabab TikTokana bari nungguan warung. Emang cenah mun di TikTok aya anu nempo, aya nu ngalek. Aya nu nempo, aya nu ngalek samemehku batur ditempo teh ku aing heula ditempo, samemehku batur dilek ku aing heula dilek. Gitu atuh. Bener teh nu nanyakeun kitu mah nya. Make jeung emang main TikTok cenah bisa jadi duit. Ari aing mah geus puguh jadi duit da TikTokana bari ngajedog di warung, guys. Amun TikTokana bari cicing di WC ngalamun. Cicing nagolodog ngalamun. Bari kikituan dek jadi duit kumaha ari aing mah sidik jadi duit da bari nungguan warung, guys. Kadang suka aneh oge sih ya. Sayur lodeh. Ieu jeung kieu we di warung. Nungguan bari masak sayur lodeh. Bari nungguan warung ngadaguan anu meuli. Ai request hayang dibukakeun beuteung mah ulah, da ieu mah kontenna oge lain buka-bukaan. Tentang